Nama abdi Sofi ti 10 MIPA genep. Di dieu abdi bade ngadongeng nu judulna Tukang Karedok jeung Masinis. Hiji poe Mang Udin nu sadidina dagang karedok muter sike biasa ti enjing-enjing tos kukurilingan dagang karedok. Alhamdulillah pas waktu nincak kalohor daganganna tos seep. Kaleuresan Mang Udin teh aya di sisi rel kereta nu rada sepi. Sakalian we urang ngumbah piring di dieu, tuluy balik. Kitu saur Mang Udin na jero hate. Akhirna mah Mang Udin ngaluarkeun jojodok sareng ember nu pinuh ku cai. Tuluy ge weh diu bari ngumbah piring. Piringna teh dikumbah tuluy digibrik-gibrik sakan sesa caina garing ke bawah angin. Kabeneran piring terakhir nu dikumbah teh piring warna beureum. Eta piring dikumbah tuluy digibrik-gibrik oge siga nu lain. Pas pisan pas Mang Udin ngagibrik-gibrik piring beureum eta, aya kareta nu datang. Si masinis nu ti jauh ningali aya warna beureum digibrik-gibrik jadi ruas. Da disangkana aya tanda bahaya. Atuh dikerewel weh eta rem kareta. Karetana ngarem kalawan tarik nepi ka panumpang-panumpangna rareuwaseun. Karetana eureun pas pisan dipayuna Mang Udin. Si masinis bari nololkeun huluna nanya ka Mang Udin, "Aya naon, Mang?" Mang Udin nu teu nyadar piring beureumna disangka tanda bahaya ngan ngajawab pondok, "Teu aya nanaon, kantong bumbuna hungkul."